Pernah. Ding, Ding, asa keur naon kan? Keur ngalamanuk sal. Yo, asa keur ngalancang bapak aing. Keur ngalamanuk. Nah ieu tanaon? Hah? Ih, Iya, si wawanianan kan. aing butuh sal. Aku malah mun bapak aing nyahoun. Ulah dibejakeun atuh. Sia. Kuat kababadog gitunya. Ulah dibejakeun. Nyangan duit sakuat ka kituna. Gawe kan sing bener. Pan aing lain teu hayang. Karolot gitu. Padong aku malah mun bapak aing nyarekan ih. Caliwura. Ulah dibejakeun. Hayang aman sih ya. Hayang sal. Duit lah duit. Sok. Duit naon sal? Duit naon duit naon. Sia yang salametmu. Ya hayang atuh Di aing ka salamet polisi mah. kan masih banyak gede kayak ka aing mah cukup sabaraha we sia bogana. Sosokan si nga bangsa atuh ya kieu cai mah peuting kada minta kanyahoan mah. Ding, aya ge sakieu deui sal. Geus ka dieukeun bae aman. Yo. Ade atuh ulah dibejakeun nya. Heeh. Bener ulah dibejakeun. Heeh. Atuh. Pak. Si Odi nga bangsa teh. Ih, sal. Ya, Cenah moal bebeja. Si Odi nga bangsa jagong. Oding, masih ngalan jagung aing kunyuk. Tuh. Jagung aing kunyuk. Masih yeuh ngariweukeun we sia kunyuk. Ek menta bang. Nah, yang menta sia teu bebeja ka aing kunyuk. Pan ek ngalah heula cuk urang teh engke bebejana mun geus Mantu keur ngabangsa kita Montong Pak. kitu kehead sia teh barang batu Sal! sama rugi kehead ari sia suka nu edan. Ieu atuh. Jagung ngorak kene ai sia goblok. Engke digantian bang. Banget sia hurung kunyuk. Sia teh kehead teh kunyuk teh sianya. Moal engke mamang bang. Moal baba sia. Engke mah moal deui moal. Nah, tuh diala deh kunyuk. Iya hiji deui hiji. Si goblok.